Nah cenah anu orang geus $150 nah teu cair-cair tah padahal geus dikana pembayaran teh geus dikana $25 keun tak kieu penjelasanana tadi pas urang ngadeteksi pas urang ningali dina berandana atau profilna ditingali videona eta teh video teh pelanggaran unggul kabeh videona teh eta teh video rel upload cek urang ge anu teu bisa ngarel upload anu teu bisa ngedit rel upload tong wani-wani cek aing oge tah ieu ku Facebook geus kadeteksi kesalahan anu fatal eta teh sok lamun nurut maneh ka urang cing nurut cek aing ame sukses bersama-sama cek aing ge hapusan eta kabeh video anu rel upload hungkul geus we video sorangan ayeuna mah ngautamakeun akun urang ame sehat deui lobakeun siaran langsung ame keaslian konten urang teh disetujui ku si Meta aing karunya pisan ieu ka babaturan urang geus lila-lila konten interaksi ke ditu ka dieu tina gejora kahambat tina masalah eta konten rel upload nu ngajuta tah dimulai ayeuna maraneh usahakeun karya sorangan seni sorangan video sorangan ulah hayang tayangan gede tapi ngarel upload tah kabarudak anu sok ngarel upload sok we hapusan kembali moal nanaon da percuma kahareupna moal akuna moal sehat tah sakitu hungkul lamun ti urang mah hapusan cek aing oge ulah loba diantep jang naon tah geus we hapusan ngahambat dina pembayaran urang pas urang keur butuh duit anjing teu bisa ditarik sakitu penjelasan aing mah usahakeun video asli nu sorangan tah beungeut aing nu sorangan tah engke teh walaupun dina urang kena blokir kena eta ku si Meta paling minta pertinjauan ning ningalikeun beungeut kieu hungkul geus langsung sembuh deui tah sakitu hungkul pengalaman aing mah pengalaman selama main Facebook di Facebook Pro selama 2 tahun semoga bermanfaat terima kasih.